Sap 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 yo berak pangide jeung iping ngacapruk anu teu rasanya sering ya ngetek teuing lah anu terus tunggu dihitung episode kasabarana nu penting mah urang mah tek we lah nya urang mulai ti video nu mimiti berak ces ah ieu aya nu keur nuar nya nuar eus kala reuwas aing mah teh mah keur nuar tangkal itu nya tangkal awi naon jeung sirikeun urang teh saha heuh reuwas mah reuwas tapi pas pisan bener anjing jeung pas dinya yang sirikeun jadi cika nu apal ieu nu lalajo pasti jadi reuwas teuing kameramenna beunang gitu itu kateungar nya teuing teu apal anjing tah mah teu di pikiran lah bodak yo aya video deui nu anyar ye ieu keur ngudag gelang layangan naon ieu oh kabawanya ieu kerame seueuh tuh ieu kerame di urangnya video-video anu jelema katarik ulang layangan anjing eta moros lain lah layanganna naonnya nu kunci kitu ciga nu kamari ieu angin tariknya biasana teh mun angin tarik kieu mah sok ditandaan heula ku loba papatong biasana mah nya ngalik angin cenah anjing tapi ieu mah balik angin anjing bala sok ditandaan ku papatong di saking ku gede lang layangan angina tarik jelema nemikeun kagusurnya nih rame ieu naon ieu motor ya belajar motor bikin ngakak asli kitu ieu keur diajar jelema kela aing teu puguh itu jeung nabrak we ieu mah lain diajar mun emang motor nawe mun masalah tuh bisa belok mun tuh kela kempes tuh motorna ge oh nya ieu mah bener teu bisa fix ieu mah teu bisa naik motor ieu lamun diajar motor cik urang mah emang metik leuwih ngababari nya tapi anu ciga kieu mah panikan ciga jelema ieu nya sakali ngagas langsung maju jadi mending make motor gigi lah ngaraka kontrol tuh wah anjing ieu mah kuatir anjing eta babaturan mah langado jeung seurikeun cai ngetulungan nya tuh anjing karunya tadi rem sia mah ayo we heueuh da kieu lain mau ngerem eta teh sok pahili nu diajar naik motor biasanya sok perada pahili rem jeung gas sok perada pahili walaupun nu leungeun nu kanan anjing eta gas mah karunya jang bae jang biasana mun geus labuh baheula ge urang keur diajar naik sapeda mun geus labuh biasanya sok jadi bakal bisa cenah eta mitosnya tapi kejadian sih rata-rata barisa gitu iya atraksi BMX ya naon ye ya Benny Hop itu ngaranna teh urang bala pernah bisa kieu set tinggal cek kumaha ye turun juga yang paling bahaya turun anjing bener eta anjing bisa menipu kameramen jeung penonton anjing titah turunnya bisa turun disangkana teh sapedek dibawa turunnya maksudnya dibawa turun di sapedahna keneh lempang anjingnya di ais saan anjing ieu simpang urang bala pernah digabung ieu bodak sapeda keneh BMX urangnya di imah tuh tah anjing lucu mang bener ngahibur budak mah kitu teu kudu effort anu ieu lah ieu pokona mah budak seuri kahibur geus cukup mang alus anjing atraksi eta Teletubbies kala tapi asa aneh Teletubbies teh Ono, Adit, Ohin, Marja, Mumunah aya 5 emang 5 Tinky Winky enak. Oh 4 anjing ieu aya kataman kunono. Ieu Tinky Winky kearifan lokal. Ganti ngaranna gitu Teletubbies lain Tinky Winky anjing Teletubbies. Garanna jadi Nono, Adit, Paujan anjing. Kearifan lokal. Ieu biasanya patung-patung ge sok aya di tempat renangnya. Oh benar anjing eta mah tempat renang ieu mah kala tuh anjing aing langsung ke tempat renang aing pada teu apal video juga ke tempat renang we ieu naon ieu anjing anjing pantesan sepi ieu mah tempat renang khusus ke tentara cik keneh bieu keur ngomongkeun jeung babaturan tah keur ngomongkeun ke tempat renang tentara pek teh ieu mah anjing pake latihan atuh neng salah tempat anjing ieu di mana nya Siliwangi gitu di Secapa ieu paingan sepi anjing karunya anjing langsung era sorangan mesena
Cai neng tirta lega we atuh rek renang mah anjing. Nya ge cai rada hejo anjing bae lah. Paling geus na ateul saeutik ateul lagi anjing. Bos tahu bos. Itu tukang naon euy? Kembang tahu ieu mah biasana tukang kembang tahu ieu mah ya. Anjing. Panjang si Mang sorana euy. Bos tahu bos. Alus anjing mau dipake keur adan Mang. Alus anjing si Mang euy sorana euy. Tinggal sebara oktav anjir ieu euy. Vokalis curiga aing si Mang ya. Tapi geus jadi bos bae lah anjing. Nyeun ieu pulang mancing. Ieu nu harita teh kitu euy nu kapanggih ku pamajikanna rek mancing euy. Ah anjing cai ge kapanggih ku pamajikanna benar anjing. Tapi teu naon Mang aya mun mancingna meunang bebeunangan loba mah nya laukna nya. Aman Mang, biasana lamun teu dipasak sok sabaya dijual laukna teh euy. Jiga urang dulu urang gitu anjing mancing teh loba teuing ngadi bosen setiap hari dahar lauk euy. Lauk deui sok dijual sasana mah. Ngan bener pamajikanna ieu teu support cenah. Tuh langsung balik deui. Teh eta mah sarua eujeng nitah salakina mancing deui. Nya karena diudak tuh buru-buru balik deui anjing kaluar cai geus bae dan geus mah geus teh anjing. Teu dicarek salaki resep mancing mah anjing asa resiko we kacumponan bener teki anjing eta batan aing tukang mancing soalna euy. Aduh ku ngarah asup gini endorse anjing hayam we mah asup ki satreuk sugan mah anjing. Wah, aslina ieu relate pisan kabeh nu dicaritakeun. Poe bi urang keur ngomongkeun aya puting beliung gua di Gede Bage euy. Di Gede Bage di Cigonewa. Ieu tinggal itu si Aki Avatar ieu. Avatar mun geus kolot ciga kieu ye. Nya. Avatar ieu geus pensiun pasti balik ka lembur. Tah geus kolot ieu si Avatar ieu pengendali angin ye. Tinggal set. Lap leungit anjing ngarti ieu angin euy bener si Aki. Deril Avatar ieu. Avatar nu geus pensiun balik ka lembur jadi geus we nyawah lah daripada kudu tempur anjing geus we nyawah cenah anjing di lembur. Ini naon ieu? Sendiri gak bisa, yang penting tahu caranya atau tekniknya. Oh iya cara ngangkut. Naon ieu teh? Semen. Oh tapi bener semen mah berat ceu euy, padet anjir. Akhirnya dilihat ya. Cik anjing aku aing mun bener dek dicontohkeun contohan ye. Kayak gini. Ini sekaligus, jangan ragu-ragu. Sekaligus. Cik. 1 2 3. Tah. Salah anjing. Ieu kuda-kuda nu salah eta teh biasana sok jadi non urat kejepit. Kuduna lamun dek mangkulkuk jadi si Mang kurang di papatahan ieu mah euy. Mang turun kabeh awak teh Mang dongko. Tah ieu mah keur maraneh ge nya. Ilmu pengetahuan we ngarah teu beunang ieu cangkeng. Dongko cokot ti handap si semena teh nya. Tah nangtungna teh tinu tuur heula. Seup entong ciga nu mun ciga kieu pasti labuh Mang. Anjing teu balik si Mang euy. Mang kemun panggil urang ngobrol carana ku aing contohan Mang tapi entong semen anjing berat semen Mang. Berat anjing semen mah naon ya putus enggak putus enggak tuh naon cenah itu. Euy saya mah awewe teh sok garajak jararoget we euy. Panggil anjing. Ieu mah nya emang ambek salaki enan lalakina emang ambek. Ambek eta mah soalna dipaksa ditah joget geus sidik mung jeung teu bisa. Tak ku aing sakalikeun we urang jingkang cenah. Tuh, da ka aku tinggal lalakina tuh. Ah, iya mah geus anya. Oh anjing. Cek dinu komen ge endangnya emang udah direncanain benar. Ya emang embung dipaksa titah joget. Ah anjing jingkang ge ku aing mah cenah anjing. Tuh manteuing. Dinaon deh dikira penuh sampai tumpah. Katipu anjing pada mah dibalikeun nya. Katipu anjing ieu mah euy. Tapi bener heureuh kolot mah sok kareus ya. Bapak-bapak komplek anjing sakari tah heureuna teh. Heeh, anjing tinggal itu bae. Dia pas disuruput. Ah, aja banding saya teh urut anjing saya teh cai teh. Cai teh urut anjing eta teh. Keblek anjing. Naon ieu? Naon ieu Maxim driver Maxim naon teh? Jol nabrak we datang jol nabrak tinggal euy karunya anjing. Motor listrik kitu nya. Ah, double anjing. Lain tah ieu ge sarua bisa wae direncanakeun ke babaturana euy. Nu asalna bujur unggul jeung beungeut ditabrak anjing karunya si teteh euy.
cing sabar we teh nya. Ah, nih sugan we digantian ku babaturanna ditraktir tadi nu kopi tadi nu setengah anjing. Tuh sukuna nu beunang ieu ku babaturanna. Tak kieu euy. Ieu teh naon palaurna motor matic tau listrik teh euy. Jadi mun aya cilaka naon buru-buru pareuman heula anjing si kuncina di opkeun. Bisi cigake kagas anjing karunya anjing. Ah, ieu budak naon ye? Budak sakola naon? Anjing. Ieu euy, kaca teh benernya aya bersih teuing mah sok rada nipu, matak make stiker atau naon teh tanda euy karunya anjing budak tingali. Yo, untung teh peupesnya anjing kuat euy. Kaca eta anjing tingali jol. Lep. Ah anjing dang cainga sesuai we mun dek kaluar mah lewat pantau anjing. Tong main asa gajeleng-gajeleng kitu anjing tinggal jadi we neungar. Aduh euy bodak, sakitu lah we video sugan teh loba keneh mun urang keur semangat padahal mah teh euy. Kala urang lanjut di nu next episode-nya. Aya naon deui nu kudu diomongkeun cing urang sok lah komen euy maraneh euy. Komen beda referensi tapi bahas ieu bahas itu. Kurang pastilah dicumponan lah nya. Ayeuna geus loba nu komen, loba nu like, entong poho deui eta dituluykeun anjing kebiasaan nge-like teh euy. Kebiasaan nge-like, kebiasaan komen, nu can subscribe lah nya. Ngara urang target beunang ya euy. Nya, oke bodak. Balik di next episode. Sap. Ciao.